Sampurasun, salam damai sejahtera, salam. Palawargi sadayana, dina danget ayeuna sim abdi baris medar hiji perkawis nyaeta muntang ka pangeran. Jalmi anu muntang ka pangeran tiasa ditinggal tina cicirena. Kahiji, jalmi anu muntang ka pangeran nyaeta jalmi anu resep sareng pangeran, anu alim tebih ti pangeran. Kunaon alim tebih ti pangeran? Kumargi anjeunna ngarumaoskeun yen dirina teu daya teu upaya upami tebih ti pangeran. Kusabab kitu anjeunna nyandak hiji sikep muntang ka pangeran. Hal anu kadua, ciciren jalmi anu muntang ka pangeran nyaeta jalmi ieu ngagaduhan hubungan anu raket sareng Gusti. Jalmi anu ngagaduhan hubungan raket sareng Gusti pasti salawasna muntang ka pangeran. Anu raket ka Gusti ieu saibarat rama sareng putra, di mana ngagaduhan hubungan anu spesial, ngagaduhan hubungan anu khusus. Urang anu percanten ka Gusti Yesus parantos dipaparinan hak janten putra-putra Allah. Kusabab kitu urang tiasa muntang ka pangeran kumargi urang ngagaduhan hubungan anu raket sareng Gusti. Anu katilu nyaeta jalmi anu muntang ka Gusti tangtosnya aya dina pangraksa pangeran. Abdi moal ngantunkeun murang kalih nalika di sabudereunana aya hal-hal anu pibahayaeun. Pasti abdi ngapi ngajaring nang tayungan murang kalih abdi supados murang kalih abdi tetep muntang kasim abdi. Kitu oge, nalika hiji jalmi muntang ka pangeran, jalmi ieu tiasa ngaraoskeun kumaha pangraksa ti pangeran. Salah satu contohnya, anak hayam lamun diparengkeun sareng heulang pasti nyumput kana sayap indungna. Kitu oge urang, nalika urang dipayunkeun sareng bahaya, urang muntang ka pangeran, pangeran nyalindungan urang. Hal anu kaopat nyaeta jalmi anu muntang ka pangeran pasti hirupna aya dina berkah pangeran. Naon bae anu janten masalah, naon anu janten pergumulan, sadayana parantos diatur, sadayana parantos diperhatikeun ku Gusti. Sarta urang janten putra-putra Gusti anu unggul. Yeremia 17 ayat 7 dugikeun ka 8 kieu disebatkeun, kami tangtu ngaberkahan ka jelema anu muntang ka kami. Gusti baris ngaberkahan ka jalmi anu muntang ka pangeran. Jelema kitu ibarat tangkal sisi walungan, di mana akarna nyosor ke cai, henteu rempan ku panas poe, daunna tetep seger harejo, teu salempang eueuh hujan, angger bae buahan. Bapak Ibu sadayana anu dipikasi ku Gusti, dina Yeremia 17 ayat 7 dugikeun ka ayat 8 parantos ngeceskeun ka urang yen jalmi anu muntang ka pangeran aya dina berkah pangeran. Saha di antawis urang anu hoyong diberkahan ku pangeran? Tangtos sadayana hoyong diberkahan ku pangeran sanes? Berkah sanes cumarios perkawis harta. Berkah sanes cumarios perkawis kasuksesan wungkul. Urang dipaparin kasehatan, ieu berkah ti Gusti. Urang dipaparinan damai sejahtera, ieu berkah ti Gusti. Urang tiasa muji syukur ka Gusti, ieu berkah ti Gusti. Jeung seueur sejabina deui. Jadi Bapak Ibu sadayana para wargi, upami urang hoyong nampi berkah ti pangeran, koncina mung hiji. Naon koncina? Nyaeta muntang ka pangeran. Lamun urang muntang ka pangeran, sadayana aya dina kendali pangeran. Kumargi naon? Kumargi Gusti henteu ngawidian
urang kanggo jalan nyalira. Sadayana aya dina panuyun Gusti. Gusti parantos ngarahkeun urang supados urang tiasa nampi berkah Gusti eta. Jadi kanggo urang nampi berkah Gusti, urang kedah muntang ka Pangeran. Ulah muntang kana pengetahuan, kapinteran, ulah muntang kana harta, ulah muntang ka jalmi pinter, ulah muntang ka jalmi anu aya di sabudeureun urang. Pangandika Gusti nyebatkeun dikutuk jalmi anu muntang kana kekawasaan jalmi nya. Tapi diberkahan jalmi anu muntang ka Pangeran. Hal ieu ngabuktoskeun yen berkah Pangeran aya ti Pangeran. Upami urang hoyong nampi berkah ti Pangeran, urang kedah muntang ka Pangeran. Urang kedah ngagaduhan hubungan anu raket sareng Gusti. Urang kedah sadar yen di luar Gusti urang teu tiasa barang damel naon-naon. Sadayana kumargi Gusti. Hatur nuhun Bapak Ibu sadayana, mugia ieu janten berkah kangge urang sadayana. Urang bade ngadoa. Hatur nuhun Gusti Yesus. Gusti parantos ngaberkahan abdi sadaya. Ajar abdi sadaya kanggo teras muntang ka Pangeran salaku Gusti anu kawasa juru salamet abdi sadaya. Mung dilebet nami Gusti Yesus Kristus abdi sadaya muji syukur. Amin.